Kanang hayam. Astagfirullahaladzim, pan pesan teh urang teh kanang eme. Kanang eme. Naon ieu teh? Ari ieu keur naon ieu? Nyeun kanang kieu. Apaan tadi sekaneh nyen teh kanang hayam. Kakek, nah teh teuing ah. Naon teh? Kanang eme, bah kanang eme. Cukurangi basa di pasir cari bah bisa teu nyeun kanang eme ceuk abah bisa. Bisa nyen kan tadi ieu aduh kakek ceuk maneh ket nyen kanang hayam tadi ning. Boro mah aing geus beres ieu ti isuk geluk aing teh teh ya. Isuk geluk ya teh nyen nu kieu teh. Muh ramah nu kieu mah teu sanggupna keur naon nu kieu da urang mah lain boga ge ingwan ge eme lain keur kanang hayam. Ieu mah kanang hayam mah kieu mah. Hayam oge mah paling asup hijieun di hayam oge. Bener ampun aing si kakek. Kumaha tuh geus kieu kakek? Make geus kumaha urang teh sanggup pokona tadi lagi urang kanang eme pesan lagi pan pasti di pasir ge bapak nyeun kanang eme bisa teu bisa ceuk abah ning. Habisan ya enggak sih aing. Aduh, mahanya euy. Anak lagi da bigeung asup kanang eme sagedekeun nahaonan teh teh. Tadi aduh aing salah di wae geus si kakek mah ampun aing. Salah di wae sudah cing bener we Bener maneh ngomongna ka urang nyeun badan kadang domba di kadang hayam kadang lagi bae kadang kadang hayam teh. Urang mah teu hayang Amun teu dibayar awas sakek bayar aing ya pembayar ti lain ti isuk ngeluk aing geus beres kieu nya moal dibayar aku kumaha. Sanggup kudu bayar ge teh Bayar. urang mah teu sanggup kudu bayar ge. Nah, kudu bayar nu kieu teh sararang teuing urang. Ayo heula bayar osiom supaya awas sia. Teu sanggup urang mah Lain. teu sanggup urang mah. Aduh ampun aing si kakek. Boro mah kau aing dibereskeun ieu kana hayam keur dipasang pantau moal dibayar aku kumaha sia teh kakek aing teh isuk geluk aing teh. Awas, Mah yang bayar, bayar awas kakek. Awas ya. Ya. Aduh, ampun. Ya kalah saja aing. Mau bayar aing mau bayar. Wah, siapa mau dibayar? Wah, siapa? Tadi perjanjian kadang hayam guys. Kadang hayam siapa? Kadang ngene bae. Ngomong ayo teh hayang ngajar mesti kana hayang kana mege Oh, mau dibayar siapa? Kan aing ti isuk geluk tuh. Beres. hayang Kan bawa siapa? hayang buat sekalian ku aing mah. Tebalik sih. Kanang hayam pesan lagi kanang eme aya di kanang hayam lagi kudu dibayar teh sudi teh aing digejeburkeun aing bararasa teu mikir aki-aki teh teuing teu eling teuing aya teh kecocok banget lah kudu naon kudu dibayar kanang hayam da aing butuhna keur kanang eme Pas aing kakek ngejurkeun sia puas aing lagi molor lah daripada kieu mah kakek molor aing geus lah rasakeun abah sia lamun ulin ka imah aing teu hayang nyuguhan